Wilujeng tepang deui para wargi sadaya dina beja kabungahan sareng waoce. Saur Gusti Yesus, ayeuna maraneh ku kami dibere hiji parentah anyar. Nyaeta masing silih mikanyaah. Sakumaha kami mikanyaah ka maraneh, maraneh oge kudu silih mikanyaah. Ku jalan silih mikanyaah jeung babaturan bakal katara kasarea yen maraneh murid-murid kami. Ciri murid-murid Gusti Yesus nyaeta silih mikanyaah. Upami mikanyaahna saukur ka nu bager ka urang, anu nyaah deui ka urang, anu ku urang dipikaresep eta mah gampil. Tapi upami mingkanyaah ka jalma anu ngewa ka urang abot pisan. Tapi saur Gusti Yesus kudu silih mikanyaah. Ulah ngandal ka diri sorangan, kedah ngandal ka Gusti Yesus. Nuhun para wargi, hayu urang ngawitan ayeuna silih mikanyaah. Gusti Yesus ngaberkahan para wargi sadaya.